Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara ahlan najwa namun ningali sira ing ahli bibisikan ing Allah. Alladzina nyatane wong akeh mujalasatuhum lillah kang utai mujalasahe alladzina ikut tetep kada Allah wa fillah lan ing dalam Allah la tara min wujuhihim maka yaktin ningali sira saking pirang-pirang wajahe alladzina anwaral ma'iyah ing pirang-pirang cahaya sifat ma'iyah sifat bar. Aina anta kundi utai sira minal ilmi zahir saking ilmu zahir alladzi yadullu ala rusum kang nudukeun ya alladzi ngatasi pirang-pirang tetengger. Alam ta'lam anna ta'ara wa rusira anna ilmuhu ta'ala azaliyun ing satuhuna ilmu Allah ta'ala iku kang bangsa azali wa bil ilmi yatajallal ma'lumat lan kalawan sebab ilmu narima pertela opo sakehe kang den kinawaru keur nyaritakeun lalakon sifat bareng jeung Allah. Urang mah bareng jeung Allah teh dina syariat. Ieu ge masih keneh kandas bae. Bareng di syariat encan boga lazat. Hasil ngaji we urang mah ketika urang dagang ngaleuwihan timbangan ngurangan timbangan haram ulah dilempengkeun deui ku urang eta ngaranna bareng urang jeung Allah di syariat. Ketika urang neuleuh awewe ulah dideuleuh sebab haram urang eta keur bareng jeung Allah di syariat. Tanya ku urang saya tadi kunaon teu deuleuh awewe haram bener. Ai biasa nama Tuhan siapa sok deuleuh hideung atuh kandas orang lain syariat nafsu tah mah sugan aing mah sia teh ngabalieur teh cicing di syariat bareng jeung Allah sia di syariat orang hideung kandas syariat ge teu anggeus boro-boro neuk norekat hayang datang ke hakikat bareng jeung Allah dina ilmuna melalui syariat nuku Kangjeng Nabi dititah sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal haji pudoli mah geus lecek eta uswatun hasanah beurang peuting uswatun hasanah geus pohara jasa hasilna lumayan jadi Fortuner ya lumayanan lah tah ieu tah urang teh babarengan jeung Allah melalui ilmuna dibentukeun lah jadi syariat kumaha berpolitik aya syariatna bareng geura jeung Allah di politik. Urang berekonomi aya syariatna nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bareng geura jeung Allah di jero syariat berekonomi. Urang berbudaya geura ge tuturkeun Kangjeng Nabi urang bareng jeung Allah di budaya. Alhamdulillah kamari malam tahun baru bareng urang di jero budaya Yahudi bareng urang di jero budaya Kristen. Eta teh budaya batur, urang teu karasakan, kageser. Anak urang meuli petasan, urang nu nyeungeutna. Atuh mah. Eta budaya kageser banget. Ieu sih gara-gara anak cenah. Ka mana ieu? Kamari. Alah. Incu, hayang dianter incu. Ajo, atuh ka ditu liburan tahun baruan. Tungtung nama gara-gara incu bae lah. Incu nama hees aya nyana. Incu nama umur 2 tahun 3 tahun ngees. Kerek malah aya nyana. Waduh, overdosis. Ieu urang bareng jeung Allah dihukumna dibentukeun jadi syariat.
mun geus konsisten eta ge uswatun hasanah nuturkeun Kangjeng liman kana yarjullaha wal yaumal akhir eta ge di jero syariat datang urang ka Allah. Di jero syariat urang numpakan syariat terus we urang di jero syariat. Hayang leuwih murni melalui jalur khusus sok gerak loba larangan ku ari mah di jero syariat teh anu cak syariat batu kuduna naon sabarna mah ku ari mah loba larangan ketika urang make pakaian teliti heula ieu nang ti mana tadina pakaian besi teu beres jual beulina ketika urang dahar halal tetapi urang naliti heula ti mana ieu sanguna kumaha nya na jual beulina ketika urang berhadapan jeung bubuahan kitu keneh ti mana dan lain sebagainya ngaranna jalur thariqah waro ngaranna mulai make waro lamun geus make waro lain deui sebab ngurusan kaapikat ditanya kunaon make kitu sieun ka Allah besi engke tabrakan jeung hukum Allah. Nah intina ieu adalah tarku mala yakni ninggalkeun sesuatu nun teu berfaedah. Nah kuari mah dilempengkeun ka Allah selalu anu aya faedah bae anu aya mangpaat nu teu kira-kira mangpaat mah ditinggalkeun ku nyana nyelengceng nyana ka Gusti Allah. Datanglah ka lawang ngetrok-ngetrok lawang trok aya hijab di dinya cek malaikat aya naon teu perlu kula mah jeung malaikat wih cik malaikat pohara amat nyingkir sia malaikat ulah sok kitu pan aing teh yen nuduh-nuduh teu perlu sia mah makhluk aya teh perlu da kasa langsung ka Khaliq ka Allah awas nyingkir dinya besi kahalangan nu mantap jelema wali kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir isil awas henteu awas mana makhluk tetep sanajan wali aing mah ka Allah waduh ceuk Kangjeng Nabi Khidir pohara mah kakarak mangi urang mah kakarak kapanggih jeung camat bae ge waduh bacamat dilingsem bacamat anulah sasalamat aduh aya ongkos bacamat ya kari nah iyalah lempang ngetrok-ngetrok lawang cek Gusti Allah maneh didelekeun dina syariatna syariat teh panang aing ku aing ti aing maneh konsisten aju maneh waro tawakal qanaah ti aing ku aing deui datang ka dieu tinggal dibukakeun we hijab teh asup ka hakikat bukakeun ku Gusti Allah maftuhan plek asup geura barang datang ka jero ningali mala ainun roat nucan pernah kadeule ku mata mala udunun samiat nucan pernah kadenge ku ceuli mala khotorun ala qalbi basarin loba nu encan pernah kagerentes-gerentes ku hate manusa sebab urang di syariat mah dedeleuan teh make mata ieu barang dibukakeun lawang dedeleuan make nu ieu urang keur syariat mah dedengean teh make nu ieu haram sunah makruh barang datang maka ditu leupas nu ieu dedengeanana nu ieu loba perkara nu teu pernah kadeuleu ku urang aya loba dedengean nu can pernah kadenge ku urang kadenge loba nu can digerentes-gerentes urang mah pan kuari gerentes-gerentes teh cincin hayang Sungai Dare hayang Batu Garut hayang Batu Palembang Kalimaya lah kabelah itu na Jamrut hayang Jamrut Cikotok budak Cikotok wah naik deui Jamrut Belgia naik deui Jamrut Kolombia naik deui Jamrut wah dan lain-lain sebagainya itu kene ruby timimiti ruby non gitu ngaranna datang ka Ruby Binur wah ya kabeh darang datang ka ditu mah plek eueuh nanaonan kos kitu lantaran di ditu teh loba nu dikretek teu pernah dikretegkeun aya ulah kaidehan anu luar biasa ya eueuh nilai dunia mah rusak barang datang ke hakikat pohara jasa nah iyalah ahli bibisikan jeung Allah per menit per detik per jam kumaha mimitina
mimiti baru syariat sakit baik baru syariat mah wajib haram sunnah makruh wajib haram sunnah makruh mubah gitu baik datang ka pae kos gitu baik berseteru lah woi wajib woi ento woi sunnah woi ento woi makruh woi ente datang ka pae gitu baik syariat haram sia eta sapeker bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar ahli sapeker neraka cak anu nganteng haram ku heuy sapeker mah alat ai alat mah kumaha maklutna heuy ai alat mah golok ke ja alat atuh kumaha makekeuna bae heuy ribut moal aya anggeus syariat ketika asup urang katoriko moal ribut nu kos kitu cicing be sebab kumaha Gusti kabelah dituna didelelah jalbul masolih wa darul mafasid naik geus datang ka hakikat mah seuri sebab barang haram ge bisa jadi henteu geus datang ka hakikat kok bisa kos kitu jero teuing teh ngomong jero teuing sebab neuleuh hakikat contona neuleuh hakikat mah kieu aya jelema nyeri huntu ka dokter suntik masih nyeri huntu keneh bae obatan nyeri huntu keneh bae datang ka tukang urut nyeri huntu keneh bae datanglah ke ahli hakikat sia nyeri huntu geus ka mana-mana nya kade kiih nya war inum inum si hayang cager mah satu sisi hayang cager di sisi lain kan cai kiih mah haram kumaha si hayang cager tanti inum ieu ahli hakikat mah geus nyaun dina cai kiih eta aya sesuatu nu bakal ngaleungitkeun panyakit nu patali jeung nyana ilum Gus ya inum lak cager masya Allah iyalah ahli hakikat kok eta berseberangan jeung syariat ulah nyaritakeun kos kitu jeung ahli hakikat mah sia yang cager henteu geus we titik nah nyana pidato saha nu nyari huntu cai ki aing ya teu bisa diakurkeun sehingga ada besi ente nyeri huntu kedatang ke Habib ki aju dibere bae waduh iprak pae jeung ahli hakikat lah nyana neuleuh sejenak langsung ka Lauhil Mahfuz urusan ada urusan nyana jeung Allah urang ulah milu-milu tinggaleun lah syariat ye atuh syariat bata mah jang urang nu bodoh jang mah tuh lain deui sebenarnya dituturkeun ku urang teu beunang okos nyana mah salat teu ngala wudu deui urang nuturkeun teu bisa nyana mah nyana jeung Allah urang mah urang di syariat makom syariat teu bisa nuturkeun makom hakikat ketika nyana di hakikat akur jeung syariat tuturkeun ketika teu akur jeung syariat ulah urang mah tuh ulah geus kos kitu bae nah kos kitu terus ku urang di perangan cilakas ya merangan ahli Allah besertru urang jeung ahli Allah lantaran nyana kaluar tina syariat nyungsep sia kajen hukum ulah geus bae wallahu alam abdi mah syariat sakieu adapun nyana ngahukuman kos kitu wallahu alam cukup sakitu lamun urang nentang salah tak kiai kajian hukum bertentangan jeung kitab kitab aing janggotan ieu Tuhfatul Bardiyah salah ngomong nyana Tuhfatul Bardiyah mah peleutik salah nyana geura tunggu waktu poe bulan jungsep sebab nyana geus jeung Allah ahli hakikat mah teu meunang nyanana teu ngadoakeun Allahna sia aya teu kaharti cukup bae wallahu alam kitulah jeung ahli hakikat sing hade masyaallah loba anu besetru jeung ahli hakikat cilaka dirina sebab nyanana neuleuh hakikat eta ge mun teu dipenta teu henteu ngan kulantaran dipenta kos aya jelema muriang geus sababaraha taun kemudian kapanggillah jeung Abuya Cidahu caritana nyana teh asa ngimpi kapanggilna jeung Abuya Cidahu di leuweung kapanggihna urang lembur urang di Kabupaten Pasar Keus ngamul dicaritakeun jelban kapanggih ieu Abuya kunaon sia Bang dia kunaon muriang muriang mah ieu ya cokot kembang kakangkungan ya cek nya teh dahar di dahar turun Buya turun udah geus beres kunaon berangsur sapoe 2 poe 3 poe cager menang saminggu ka Cidahu Waalaikumsalam di Abuya teh geus jauh cager dia coba eta kumaha coba cager dia geus cager mah nyeunung teh sasalam geus cager geus balik eta kumaha lalakona nah nyana ceramah lamun aya panyakit kos aing ieu kakangkungan ge
untuk modar bisa sih ya. Ali hakikat sejasa aya jelema nu nanya ka Abah ieu cerita Abah ieu kiai aya jelema taju ahli waris ieu kumaha ieu mangani hartana loba jasa ahli waris Abah bapak kolot dulur uwa mamang jadi usaha maksudnya teh kiai eta hayang dihalalkeun lumayan. Jadi maksud kiai eta mah geus bae cokot ku sia lah pake ngabangun hayang mah kos kitu tah diharapkeun ku nya. Jakabade coba ka Lampung. Lampung nya teh ka Lampung geus leuweung ka Lampung we gara-gara Lampung di anu. Geus bae sakitu. Coba hayang nyaho bener ka Lampung bener aya. Ya Allah di ditu teh oreganan aya mamangna di Lampung ngobrol-ngobrol teh sanu mere nyaho. Bahwa di ditu aya mamangna di Lampung. Jo coba eta kan hese tak urusan kos kitu mah tah. Je henteu bisa lamun aya jelema ahli waris teh coba sia ka Lampung. Misalnya datang ke Haji Pudoli, oh dia kiai cek eta jelema. Ieu ahli waris tah anak ijo kabeh coba ka Lampung. Coba ka Lampung, neuk naon nangan monyet habak deui. Teu bisa diakurkeun. Eta hakikat kos kitu tah. Eta kiai pan ngobrol jeung kula heran cenah ka apa bisa kos kitu nya. Ya tuh geus teu kudu heran-heran tah keur dibukakeun ku Gusti Allah. Nde kumaha tuh teu bisa diakurkeun, hakikat teh teu bisa diakurkeun. Coba mun ku urang dihukuman di dieu. Geus bukan mah ieu mah urang perbut bayu cek urang. Ya Allah, ieulah hakikat. Nah, jadi urang teh berjalan cicing di luhur syariat ka Allah kene loba nu kandas sekadar syariat. Berangkat melalui thariqah kurang ikhlas henteu wusul ilallah. Norekat ge teh ikhlas batu tetep teu wusul ilallah. Zikir tinggal zikir, norekat tinggal norekat. Tetep bae jadu diperlukeun mah ikhlasna. Ngan aya metode doang cara di tarekat untuk mengikhlaskan. Gak bisa, itu mah teu bae. Ngan lumayan aya di ruang lingkup nyana di dinya. Nah, iyalah walau taro ieu dimaksudna walau taro ahlan najwa mun ente neuleuh ka ahli najwa ahli ibadah nu selalu bibisikana jeung khaliq lain jeung makhluk. Nah, alladzina mujalasatuhum lillah fillah. Jada mah babarenganna mujalasahna teh lillah fillah, Allah we hiji. Kok bisa kitu? Bisa. Kumaha sih kieu? Deuleu jelema kuari anu mempertahankeun hirup ujungna paeh bae. Ketika Allah deuk maehan jelema teu kolot teu ngora, teu keur kagok. Ieu ngora keneh, pinter deui, anak laleutik keneh, cak Allah balik sia cabut bae. Maha maksa Allah. Aya jelema geus kolot nya teu berarti ku baturna ge ditinggalkeun, pamajikanna ge belueun. Geus ngadoakeun bae geura paeh teu paeh-paeh. Urusanna Allah, maha maksa Allah. Incu urang nu dipake ka deudeuh kembang mata urang kakarake bisa ngomong bari salah-salah oge. Salahnya mobil mbim. Mobil mbim. Haji Pendi ndil. Haji Pendi ke ndil nya nama. Kurang di Haji Pendi kendi. Jadi itu bisa aja. Ji, sedotan, edotan. Tedakeun bener maot misalna. Eta pan urang masyaallah nu jadi bapak kolotna, nu jadi dulurna dan lain sakadeuleukkeun. Ih, cakalo paeh bae. Nah, berpikirlah tina kolot lalaki, awewe, ngora, budak, leutik, orok, paeh. Ah, urang inget bae aing ge bakal paeh. Konsep tah. Oh, berarti aing hirup dititipan nyawa teh titipan. Geus aya parentah ti Gusti Allah satungtung nyawa aya di kandung badan hirup nganana sia kudu nurut ka aing. Tuturkeun perintah aing. Ah, aing deuk mulaian ku ari permanen dipanen terus dimantepkeun, dipermanenkeun.
ingatlah selalu ka Allah ruh urang dikeallahkeun per detik per menit per jam terus ialah mujalasatuhum alladzina mujalasatuhum lillah wa fillah. Jadilah mulai solihin naik di solihin jadi waliullah golonganana golongan abdal naiknya nukoba nujaba uropa aso ipuh waliullah entelah mundeuleuh ka para aulia Allah atawa belah dieuna mah solihin lah nu syariat thariqahna paten luar biasa sangat dijaga ente bakal neuleuh di wajahna anwarul ma'iyah aya tanda-tanda berbarga jeung Allah engke dideuleuh lirikanna lain dengena lain ucapanna lain urang teh bertanya-tanya kok aya kelainan sih kumaha kelainanna ja biasana badahar nu wajar mah sapiring konya nama 3 piring aya kelainan tah ieu tah berarti bener ieu mah ye nu biasana keur gaji mah tilok ngarokonya nama ngaroko bae ieu aya kelainan ye ngopi nyana ieu kelainan ye nah mulai ti dinya aya kelainan di wajahna aya anwarul ma'iyah sebabnya na selalu zikir ka Gusti Allah sholawat ka Kangjeng Rasulullah salat da syariat na luar biasa konsistenna teu kaluar tina inget ka Allah per detik per menit per jam bakal aya cahaya ilahi eta wa anu neuleuna ieu golbu kajen teuing jelemana rudin aya lain deui ceuk urang kajen teuing jelemana teu kasep tapi lah lain urang teh dibere sono ka manehanana aya kelainan lamun kurang dijabarkeun mah jajore jate ganteng jate kasep jakos kitu bae huntuna ge areueuhan ya ja biasa bae tapi kok lain deui nah aya seperti kos itu jawabanana hese di jero hate ente bakal neuleuh komo nya kasep nya pinter nya ahli Allah geus hese nyaritakeunana geus hese nyaritakeunana sinar teh berbagai-bagai sinar zahirna memang nyana kasep sinar batinna memang nyana aya ilmuan sinar batin leuwih jerona aya ma'rifatullah wa rasuluh wah geus aya kabeh di manehanana ente bakal bertanya-tanya di hate kok asa kasep kok asa hebat kok asa herang kok dipake karindu be ka impi-impikeun dan saha nu bisa kos kitu lamun lain Allah mantap di dieuna mun ente neuleuh ka ahli Allah nu selalu mujalasah jeung Allah latara min wujuhihim anwarul ma'iyah aina anta minal ilmi zahir di mana ente geura dina perkara ilmu zahir anu nuduhkeun kana rusum sarua tentang ilmu zahir ge kan aya tanda-tanda lamun ente keur nyaritakeun tentang ilmu zahir pinter amat fikihna aya tanda lantaran mun nyaritakeun fikih jeung usul fikihna lamun ente nyaritakeun tentang pinter ilmu alat sebab naon aya tanda mun nyaritakeun alfiah pohara jasa teu pernah bae muhal naon kitu karana mubtada nyasabkeun teu pernah rupa bae hebat ya oh ieu teh tanda pinter ilmu sorobna emang kumaha waduh nasribna pohara jasa nasribna kumaha emang nasribna nyaman nakola takolan hebat aya tanda kabeh jadi cerita ilmu zahir sorop aya tanda nahu aya tanda fikih aya tanda usul fikih aya tanda pinter eta aya tandaan ketika keur carita tentang kagantengan kageulisan aya tandaan kakasepan aya tandaan zahir tamah ketika urang nyaritakeun ahli najwa aya tanda min wujuhihim anwarul ma'iyah hese nyebutkeunana bertanya-tanya masing-masing aya naonannya urang carita ka Habib Lutfi aya naonan sih di Habib Lutfi urang aya sieun keur baheula kitu anu ngadenge sora bae urang sieun tapi hayang aya naonan kok serem amat kok kasep amat urang keur carita abuya urang ka ditu yuk hayang mah hayang tapi sieun mesti tampiling kunaon aya bedana betul urang ge ditampiling datang ka nganceng kopehana nah urang hayang rindu tapi kok sieun aya naonan sih
selalu kitu bae jeung ahli Allah mah urang nyaritakeun Kangjeng Nabi mun aya Kangjeng Nabina urang hayang mah hayang tapi teu wani urang carita Tuan Syekh Abdul Qadir mun lain Kangjeng Nabina mah garokeun ka dieu yap calik ka dieu yuk urang bareng mun tadi kitu-kitu emang berada ka Kangjeng Nabi bah bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat nya na masa kurilingna aya mataan boro-boro dihareup di tukang kadeuleu bae kuku lagi kadeuleu di tukang aya Haji Pendi janyana tadi na moal balik biasana moal balik kunaon aja moal balik hujan doh aya gaji hujan cenah mah tuh Kangjeng Nabi emang kumaha gitu ketika urang aya batu sobat gitu musuh ka Kangjeng Nabi sabulan deuk perang geus sieun je bang kumaha kabelah dieuna si Abu Bakar si Umar sareng bae karena itu jeung Allah mah kabelah dieuna urang teu barengan bae jeung Tuan Syekh Abdul Qadir ketika bareng emang wani atuh teu lamun lain Tuan Syekh nama urang babarengan jeung Gus Dur emang wani ka Gus Dur jangan teu sieun urang ka Gus Dur lamun lain Gus Dur nama ka dieu seakan-akan teu kudu dikitu-kitu hatena yap ka dieu ya ka dieu aya nu disampaikan henteu kudu kikian ka dieu teu lohir ngaranna atuh nu ka dieu ye emang naon ieu aya di Samsu atuh lohir tah mah ieu mah hatenya na ka dieu dek diajak ka Allah teu kudu kikieun jasana jan dikieu-kieu ge dulur ayo urang ngararaji ka dieu ye yuk urang ngararaji barang di deuleu teh jamana 3 aya 5 jeung tihang masjid hese sebab lain ahli Allah ai ku ahli Allah mah Gusti dek disampaikeun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti sarua jeung digepayan mun cara urang mah lamun teu digepayan sieun ka ahli Allah memang kumaha gitu sieun bae tah ieu ti bisa dicaritakeun ente bakal neuleuh ka ahli Allah mah allazina mujalasatuhum lillah wa fillah la tara minhum anwarul mayah sakumaha urang neuleuh ahli zahir kaifa aina anta minal ilmi zahir allazi yadullu ala rusum ente bakal nyaho ieu mah ahli alat ieu mah ahli fikih ieu mah ahli usul fikih ieu mah ahli hadis aya tanda-tanda kitu kan ahli Allah kabeh ge nyaraho ngan teu bisa ngomong nu nyaho aslina ahli Allah deui layak non layak malwali ilal wali layari balwali ilal wali nu nyaho ka wali kecuali wali deui nya namanya nyahoeun urang mah henteu nyaho eta wali nama teu meunang ngan di jero hate bertanya-tanya aya naonan sih kok lain deui kok pisan lain deui kunaon aing ku aing dibere duit dicokot bae nya tetep aya kelainan kok aya lain sieun lah anu lah sebab nyana nyahoeun pada hakikatna sebab geus diberenya ku Allah urangna beusi kajawat aya bae seperti kos kitu wajen ku kumaha ngan nyanana leuwih nutupan ka Gusti Allah ngan tanda eta teu bisa dibohongan kajen ku kumaha ge mantap di dieu dijelaskeun ye alam ta'lam anna ilmahu ta'ala azaliyun wallahu a'lam